Kieu Aki, abdi teh saatos ngaguaran ti Aki nu tadi, abdi teh janten tenang, janten kapikir wae ngeunaan kolot urang duaan teh. Abdi bade nadapang widi, bade milarian jama anu janten bapak sareng Asti anu janten Inung. Ku kituna Aki mudah-mudahan ngawidian kana karep sareng pamaksadar abdi sareng Marwan. Tuna hidup duaan teh lumampah neangan kolot hidup duaan, tapi saacana tidak hari ini lumampah akhirnya kitin hiji amanah ngadomankeun hidup duaan. Hiji amanah naon Aki? Bawa karena jalan hade ulah sok nembongkeun hiji pangartiin pangabisa kudu daek dulu dari butuhnya alat susahna udangkeun kamu labuhna jahitkan kita didoakeun ku Aki cing tereh panggih hidup Tuhan jeung jadi kolot. Doakeun abdi sareng penat atuh abdi. Abdi sareng Marwan ngaturkeun mate ribu nuhun. Abdi diurus tiada letih. Tadi kasageung kitu Aki. Aki, kenapa Bri? Urang teu dihandelem hieum tunda lampah nu kacarita nu engke bakal kasorang deui. Sanjaya jeung Marwan anu keur lalu mampah neangan maratan nu di kolotna. Caturkeun di tempat sejenna sanesna jalma jeung Asti lalontar ninggalkeun eta lembur. Harita tetela wiragati geuning anu diangkat di info eta lembur teh. Sabab sakabeh eta pangeusir lembur nyangkana mah jalma jeung Asti teh milu kaduruk. Sok anu padahal mah imah jalma jeung Asti teh diduruk wiragati. Harita wiragati jeung si Sambas keur ngarobrol nyaeta jeung Aki Wikarta. Ceuk wiragati ka Aki Wikarta. Cager Ki. Alhamdulillah yang bahagia. Alhamdulillah kita sehat mah. Kieu Ki. Kuring si Sambas teh rek minta izin ka Aki. Nah, aya naon? Kira Kuring teh hayang muntah heula ti lembur. Bosan teh cicing wae di lembur sorangannya. bener tang. Sok bejakeun aya naon? Di kieu Ki. Kuring teh hayang lunta bari rek ditipkeun tugas kuring di puguh di lembur. Sugan we atuh di lembur batur mah kuring teh menang ambewe. Ya tah kitu Aki. Mararoskeun lah cicing di lembur teh. Ayo-ayohan we nempo teh ini deui. Ieu pangan kurung teh. Asal rumah. Nyonya ini deui. Hidup duaan teh nya. Nah, ari keur kuring mah mangga teh deui. Bari ngarah sugan pan meureun. Sugan naon Aki?
Sugan we kita keduaan dina sajeroning perjalanan bok di hiji patempatan meureun panggih jeung si Bagja nyata ibu kaula. Oh, maksud aki teh si Kojot? Tah eta manehna teh geus lila kan balik Iceun we atuh buka ice jeung kitu mah nya. Apurkeun lah. Tuh mah. lain ku kituna berat ari berarti mah ye kaula sasat manehna teh pan diurus di leuleut meureun ku kaula ayeuna geus sakitu lilana eueuh balik ka dieu hayang apal atuh beunang kaula nah manehna teh cager henteuna di mana ayana kumaha kaayana itu ari kaula mah Geus beres masalah eta mah. Ayeuna kuring jeung sama rek ini teh lah atuh. Kade tah lamun di lembur ieu ayeuna naon? Sama atuh yang ngaran kuring Wiragati gitu. Nya. Bral atuh kan itu hari dek Mariang bral sok Ayo Ki ya. Terus ini. iya iya Wiragati kata krama nah kanu jadi kolot oge da meureun geus kitu dan eta we hanjakalna teh sifat kitu jadi pupuh lembur beda pisan jeung di jama Asti hidup di marana punya ayeuna kacaturkeun di tempat sejenna harita aya dua wanuja anu katelahna Wulandari jeung Wendari nu mana dua wanuja teh teu aya deui adi lanceuk harita maranehanana duanana teh tetela geuning diurusna teh ku Jama jeung Asti kacaritakeun sanggeusna Jama jeung Asti lunta tina udagan Wiragati tuluy nitipkeun dua budak teh jagana Jama jeung Asti teh manggihan dua budak wanuja anu geus teu baroga inung bapa tuluy diangkat jadi budak ku Jama jeung Asti harita dua wanuja teh keur Dari sama biasa kadang mulang terima apa sareng ka ibu kita sebutkan duaan tapi dulu mulang terima apa sareng ka ibu saupami ka ibu sareng apa teh urang bade kitu leres dari tapi kumaha carana atuh urang biasa mulang terima teh nah urang teh kan biasa naon terus teh abi ge bingung kada kumaha tapi panginten cek abi mah ayeuna mah urang mah ngabutuh we kana sabiasana apa sareng ibu
panginten apa sareng ibu oge terus bunga ku urang tiasa oge. Pemikiran sareng dari Bicara nak oge mudah-mudahan kita melangkahnya kamu atas politik sareng meneruskan duaan. Kang, sauran barudak tos sore. Nyuwun, nyidari, ken dari yuk. Mohon, apa? Ibu. Gerang haranya nyen, sadar yuk. Kumaha tadi di sawah teh? Kumaha di sawah teh nyi? Apa seueur manukna? Kan wae atuh lah. Sok aya nama gerak cai-cai heula lah, capek meureun geus di sawah teh. Sok gerak cai heula. Sok kayaknya gerak cai-cai. Kieu nyi Wulan, nyi Dari, apa jeung ibu teh rek nyarita. Tapi saacana apa hampura jeung ibu? Nah, aya naon apa? Coba jelaskeun ka abdi sareng ka Dari. Nya, ibu jeung apa hampura saacana ge ngacuk. Apa ibu abdi sareng teh Wulan bakal nanti sadangunan naon cariosan anu bakal ku ibu sareng apa diceraskeun ka abdi sareng teh Wulan. Heug ari kitu mah jadi kieu Wulan. Dari hidup duaan teh masih keneh betah jeung apa jeung ibu. Nah kumaha sasatna hidup duaan teh diangkat jadi budak angkat ku apa jeung ku ibu teh. Tapi teu kitu keur apa mah. Dari Wulan, apa asa ka anak sorangan ka hidup duaan teh? Terus gelis ibu teh sareng apa tos nyaah ka hidup duaan teh. Tos teu asa ka anak angkat. Kitu kasoran ibu teh nyi. Apa ibu kanggo ka diri abdi sareng Dari mah atau di sana? Kusanajan diangkat dinten anak angkat oge sabab naon abdi jeung Dari tos teu gaduh indung jeung bapa. Ukituna abdi jeung Dari teh aya nu ngajait, aya nu mintanyaah, aya kanggo pamuntangan nyaeta pucukan sareng lantaran mah apa jeung ibu. Muhun apa ibu abdi jeung teh Wulan teh bade nuhunkeun pisan kana kanyaah apa sareng ibu teh. Apa mah jeung ibu atoh pisan nyi. Tapi kukituna apa ibu abdi sareng teh Wulan teh teu acan tiasa moal tarima ka apa sareng ka ibu teh. Apa mah anaking atoh pisan ku di aku kolotna oge. Ibu oge nganuhunkeun ka hidup duaan sabab naon peperiheun ibu jeung apa teu bisa ngurus budak tegas ibu jeung apa saenggeusna dipihapekeun ka aki. Meureun ayeuna teh entos garede. Atos Asti, tos teu kedah diguar deui Asti. Nu atos mah atos we. Punten satacana apa ibu abdi janten penasaran saha tuh namina janten putra apa sareng ibu teh.
Pan di kapungkur ge abi teh hoyong terang. Sahawa saputra apa sareng ibu teh. Terus apa ibu abi hoyong terang saha? Kieu Wulandari jeung hidup Windari. Anak-anak apa teh meureun ayeuna tos garede, bahkan apa jeung ama geus moal apal. Ku ayeuna mah sabab ti leutik apa jeung nitipkeun kanu jadi akina. Nyaeta Aki Wiranta. Nya gelis ting kumaha kaayaanana ayeuna teh ibu hayang panggih jeung marenehanana. Ibu tong sedih kan aya abi sareng teh bulan. Nya ibu sareng apa? Abi sareng dari. Insyaallah bakal terasa di dieu. Heug, ari hidup duaan hayang apal mah. Anu ngaranna anak tegas apa jeung ibu. Wastana teh Sanjaya jeung Marwan. Tah kitu nyi. Nyi, sok hidup pindah ka dieu. Apa rek ngomong ka hidup? Kieu nyi, hidup duaan. Tah, ku apa geus dibejakeun. Ngaran anak tegas apa? Nu ngaranna Sanjaya jeung Marwan. Sok bisi jaga atawa iraha panggih di mana wae. Tah eta nu jadi anak apa? Orang samper deui Sanjaya jeung Marwan anu keur lalu mampah nyurang neangan harta anu jadi kolotna. Harita Sanjaya jeung Marwan keur istirahat dina handapun tatangkalan. Sanggeusna sabaraha poe jauh ninggalkeun lapor tempat maranehna cicing. Geuning lain saukur manehanna duaan anu keur istirahat di sakitar eta teh. Tapi kadengena aya nu keur haringan teh jauh di tempat eta. Harita ceuk Marwan jeung harita kanu jadi lanceukna. Duh, sampainya kan. Ada itu anu akhirian ya nuhun ai. Nuhun cegan menyeri waos. Ayo masuk gitu edan teh. Terus kenapa orang tinggal heulanya? Mangai akama ngantosan video nya. Kumaha atuh? Ieu nitip Kang. Siap ai mangga. Kang.
Kan ada tumaros naon kan hari teh laras umur daya nyukur muhun kang teh umuran daya nyukur kala kuring asa karek nempoakan euy muhun kang abdi mah sanes keluarga lieu kan atuh kuring karek nempoakan euy mun tepangkeun atuh kang abdi Marwan hari sim kuring mah aran asli mah Bagja kan salamur jadi mah dilanina si kojot kan muhun kang Oh alhamdulillah atuh Kang hari kitu mah kuring pada tumaros bukti akan kuninga kanu namina Wikarta. oke Wikarta atuh kuring apa ka Wikarta mah apanan kuring insuna Oh alhamdulillah atuh mah kuring teh Kang pada aya priyogi ka Wikarta teh pada aya priyogi naon kang nya atuh mudah-mudahan Kang biasa ngajak kami kami akan terang mah menjajabkeun ka rorompong Aki Wikarta. titik kuring teh rada hoream kang ka imah Aki Wikarta teh Naon Kang pangnahoream teh? kuring teh hoream sok kita hoe ku Aki Wikarta kita hoe latihan atuh awak kuring teh lecet tapi gadis-gadis anu di filmuran ieu teh moal ngadeketan kuring atuh kang Wah Kang mau hayam nu Aki Wikarta meureun. sok itu tentara terang pokok Kumpura atuh Kang hereuy itu mah. nya teh sawiyo teh kang Atuh kami akan alim nganteur mah. Sobi we tuduhkeun lepah-lepah mana. ayo atuh kang ku kuring dianterkeun Ayo atuh. kelak hari akang ka dieu jeung saha nah atuh Itu sareng ku lanceuk kan di goreng itu. Ayo kurang sampeurkeun. ayo atuh Duh laminya Kang. Nah, sareng saha ieu tah? Ieu teh Bagja kan? Oh, Bagja. kan tepangkeun kan Oh, kan tepangkeun. Abdi Sanjaya. abdi kami mah bagian sok di kojot kang Oh, jadi akan teh Kang Kojot teh ya. muhun Tadi teh menakan si Bagja. Tadi teh nyata naroskeun Wikarta teh kata Bagja teh. Peran ya. Alhamdulillah, ini na tersalim nganteur soalnya teh. kang Ya. Kersana dari Aki Wikarta. kerja kan malah Ari akang teh dupi di timur teh. Nah masyarakat. kuring teh kang injina Aki Wikarta kang Oh, alhamdulillah teu geuningan. Abdi sareng pun Rayi Marwan teh tiasa tepang sareng akang. Dupi padumukan Aki Wikarta teh tebih keneh ti dieu. ada lumayan lah kang Nya bernuhun eta ari kitu mah Kang. Ari kersana nanteur mah abdi nah kang aya priyogi naon ka Aki Wikarta teh kan kieu Kang. Hapunten pisan kata acana. Kuring kata acan tiasa ngabejakeun ka akang. Naon harap pamaksudan kuring doaan teh hapunten pisan Kang. Dan keke akang ge bakal terang lah insyaallah. Harap pamaksudan abdi doaan teh sareng Ayu Marwan. Kos Kang kos burit teh ya. Ayo.